Ingat ke? Lamun terjadi hiji kejadian, jalma diberi amanah ku Allah. Lamun aya jalma diberi amanah ku Allah, diberi kepercayaan ku Allah, ngan ukur dipake jang keuntungan pribadina, maka sing ingat eta tanda-tanda jadi ciri kiamat. Paman ta'adda minhu ustaduhu yahrumu barokatal ilmi. Lamun guru ngarasa nyeri hatena ku muridna, mising eta budak masanten puluhan tahun sekolah tika insinyur so, yakin bakal ditolak keberkahan ilmuna ku Allah. Jalema anu katipu hirupna, lamun aya pangajian eta pangajian ditinggalkeun. Sok sanajan manehanana arek naon, arek tawasulah. Sok sanajan manehna arek naon, arek wiridan. Ini di tempat pengajian eta, maka eta jalema teh satengahna jalema anu katipu hirupna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Al-ayah maknana Allah wa Rasul a'lamu bihaqiqati muradihi. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza tuhidal fai'u daulan wal amanatu mughaniman wa zakatu maghruman wa ta'limu li ghairi din wa ata'ar rajul imra'atahu wa aqa ummahu fatilka alamatul kiamah. Puji syukur disagakeun kehadirat Allah, salawat salam moga-moga dilimpahkeun ka junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kalawan kudrat iradat Allah kurang dina wengi Jumat anu barokah biasa kumpul deui dina ta'zim wa takrim nyaeta ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya Allah kalawan barokah urang kumpul di ieu tempat, muga-muga urang sadayana sing dipaparinan ilmu anu barokah ku Allah. Awak urang sing disehatkeun ku Allah,
rezeki urang moga-moga rezeki urang sing dibarokahkeun ku Allah, sing digampilkeun milik rezeki ku Allah. Anak inju urang moga-moga dijandikeun anak inju anu soleh anu solihah, amin. Alhamdulillah dina wengi Jumat terakhir ya tanya, insya Allah mungkin ngawitan deui teh mingguan kedua tadi Sawal. Mudah-mudahan ya Allah orang dipanjangkan yuswa biasa dugi ka bulan Sawal biasa ngalaksanakeun ibadah saum, amin. Ayeuna orang teraskeun heula kana hanca surat Az-Zalzalah. Surat Az-Zalzalah dilungsurkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka baginda Rasul di Mekah. Ieu surat Az-Zalzalah ayatna 8, kalimahna ayat 35, hurufna ayat 148 huruf. Surat Az-Zalzalah teh hartina zalzalah goncang. Jadi Allah Subhanahu wa taala geus nurunkeun ieu surat ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyaeta dina poenan goncang bakal terjadi goncangna di alam dunia. Saur Allah idza zulzilatil ardu zilzalaha, tatkala digoncangkeun ieu bumi ku Allah, zilzalaha kalawan goncang, lamun goncang bahasa urangna gempa. Jadi ieu bumi bakal digempakeun ku Allah Subhanahu wa taala kalawan gempa anu kacida pisan gedena. Ku gede-gedena eta gempa kabeh jalema lalumpatan dina waktu gempa terjadi eta. Lulumpatanana eta jalema keur waktu terjadi gempa zilzalaha, goncangna ieu bumi nepi ka teu eling, entong ning inget ka batur, awakna sorangan geus teu sadar kan awakna sorangan. Sehingga saur Allah Subhanahu wa taala wataro nasa sukaro, jalema teh ditinggalikeun teh kos jalema anu mararabok, wa mahum bisukaro, padahal mah eta jalema teh teu mabok. Sehingga saur Allah Subhanahu wa taala wa kullu murdiatin amma arda'at, lamun terjadi gempa nu eta mah saban-saban awewe anu keur nyusuan maka eta bakal dialungkeun orokna, manehanana bakal lumpat. Berarti meureun bakal tinggu naon tah kureuwas-reuwas. Lamun urang meunang kareuwas ayeuna biasana sok nu dipika inget teh budak. Lamun urang aya di luar lumpat ka jero teh rek nyokot saha? Ieu mah budak anu keur nyusuan. Kabeh oge eta budak kena genyol nyusuan, der gempa na ieu terjadi na kiamat, maka langsung dibalangkeun eta budak, gogorowokan eta jalema. Ieu teh saur Allah bakal terjadi. Iraha terjadina. Sapari katerangan nyebatkeun ieu terjadi na kiamat teh bakal terjadi dina bulan Ramadan. Dina bulan Ramadan. Mudah-mudahan ulah Ramadan ayeuna. Ulah Ramadan ayeuna mudah-mudahan, amin. Aduh, repot ya. Komo anu coba kakene hutang dan lunas. Aduh. Ngalamun hayang ulah bakal terjadi kiamat saur Allah. Rasul geus ngawartosan
urang tingali cirina lamun geus kumplit ieu cirina aya di zaman ayeuna berarti tinggal nunggu iraha terjadina kiamah ieu. Saur Kangjeng Rasul kiamat moal bakal deg eta kiamat lamun eta ida tuhidal fai daulah lamun ayeuna jalema jadi pamimpin gonta ganti lamun RT teh mah can nepi kana waktuna geus ganti ngundurkeun diri misilkeun eta tanda kiamat eta. Rasul anu ngadauhkeun dieu awas idah tuhidal fai'u daulah lamun kejadian pamimpin di hiji daerah gonta ganti maka tinggal nungguan iraha geledugna ieu kiamat. Mudah-mudahan ya Pak RT anu ayeuna Pak RT anu ayeuna mesing panjang umur barokah amin. Pak RT anu parantos gitunya ridho manahna nanti parantos nyelehkeun jabatan RT na muga-muga we kasayanan asing ditampi ku Allah gitu karunya dari kira-kira mentak begangan nanti ku kuntit oke pangkat RT. Mudah-mudahan anu ayeuna namanya RT nu ayeuna musing tahan banting amin ieu nang jadi kana RT da ieu katerangan itu aya wae ida tuhidal fai'u daulah lamun terjadi pemerintahan rek tingkat pusat tingkat RT daulan gonta ganti mudah-mudahan wae ulah gonta ganti deui sing tahan mental amin pawur euy betah keneh yang ngariung kieu mah iki mudah kadenya lamun di Cidompang PRT Maman misalkeunana rek ngundurkeun diri wayahna bejaan sing emut karena keterangan Rasul gitulah tong loba ting carita urang gonta ganti teh geuning gitu gonta ganti teh geuning keterangan teh gitu ceuk PRT Oman teh dewe geus niat tuh aya mundur teh jabatan aya keterangan gitu rek sok sieun kiamat tuluy deui wal amanatu mugon aman. Ingatkeun lamun terjadi hiji kajadian jalema diberi amanah ku Allah lamun aya jalema diberi amanah ku Allah diberi kepercayaan ku Allah ngan ukur dipake jang keuntungan pribadina maka sing ingat eta tanda-tanda jadi ciri kiamat. Lamun diperkirakeun teh mah jalema ayeuna kareh usum zakat ya usum zakat lamun teh mah urang dikumpulkeun eta zakat fitrah di mana sok aya nu ngumpulaninya aya bagianana di badan amil zakat dikumpulkeun zakat teh nyata pek weh eta nu nguruskeun zakat teh teu bener duit zakat kalakah dipake meuli jaket misalkan mun aya baru duit zakat dipake meuli jaket sing ingat eta katempuhan eta jalema maka saur Kangjeng Rasul tinggal nunggu iraha geledugna ieu kiamat. Mentak urang lamun diberi kepercayaan ku Allah kade sing amanah lamun betah keneh hirup dalam dunia geuning geus digoncangkeun mah ku Allah ka dina surat Al-Zalzalah jalema teh geus poho kana dirina sorangan oge tuluy deui saur Kangjeng Rasul wa ta'limul li ghairi dinillah jalema teh anu abring-abringan eta jalema neangan ilmu tapi ilmu li ghairi dinillah nu diteangan lain ilmu jang jalan tika akhirateun lain jalan jang ibadah ka Allah nu diteangan teh ilmu teh jang khusus we jang manehanana jang bekal hirupna di dunia poho jang akhirat. Dalamun ayeuna ibu-ibu bapak-bapak nu hadir di dieu lamun ditanya hayang surga
hayang surga tuh urang pasti harayang kabeh ka surganya. Tapi sing ingat surganya Rasul ari surga mah eta ngukur bati. Ari surga mah kan ukur bati surga. Hujan. Oh, nah hujan lagi. Barokah. Sopi arep-arepan kurang hujan tadi. Ari surga mah ngan ukur bati. Maju. Surga teh bati. Ayeuna urang ibadah ka Allah Gusti abdi teh hayang surga can puguh. Dajal mah oge nu dagang oge can puguh boga bati. Dirasa. Dajal mah yakin lamun jalem mah paham urusan dunia yakin moal daekeun poho ka akhirat pastilah. Nah sababna jalema ditempokeun ayeuna jalema dagang teu sakur-sakur jalema dagang meunang bati. Da sok aya jalema teh dagang teh biar tekor asal kesohor tanggula coy pokona mah. Si eta mah. Ari dagang eureuyeuh ka kabeh akting modal-modal nah. Aya nu kitu tah. Tah jalema ibadah ge kitu. Surga mah bati. Nah, ari warungna daganganna takwa. Daganganna takwa. Lamun takwana bener, insya Allah eta urang bakal benang batinya ta surga. Tapi lamun takwana teu bener tong harap-harap surga. Nah, gitunya. Mun hayang boga bati mah kitu urang. Jalema teh belajar ilmu. Diisuk ngeluk mereka berang ngelak kaburit ngelik tapi ilmu nate lain ilmu akhirat. Lamun jalema geus karar itu nah tinggal nunggu iraha ye kiamat bakal datang. Atuh kieu lah simpel nama tempo pengajian ayeuna pajut. Lamun jalema ayeuna pinuh di pengajian tah eta jalema betah di alam dunia. Kiamat insyaallah malaka. Lamun jalema geus teu bertahan di pengajian, aduh ieu mah teu paur. Ya Allah Subhanahu wa taala ngajadikeun kiamat buru-buru. Da ieu mah kieu saur Rasul. Rasul mustahil bohongna, sifat amanah Rasul. Kapercaya Rasul. Sifat sidik Rasul mah. Sifat bener mustahil Rasul bohong. Tadi dia lamun jalema geus abring-abringan karena belajar ilmu nu eta ilmu teh lain ilmu agama Allah nu alus geun diajar mah kieu ulama nyarioskeun pang abdolna perjalanan hidup lamun cek bahasa Pauman mah tarekat wa abdolut turuk pang abdol nat tarekat wa akrabul wusul pang deket jalema anu wusul ka Allah. Nomor kahiji tolakul ilmi wal amalu bihi. Lamun hayang deket jeung Allah lobakeun tolak ilmu amalkeun eta ilmu. Eta jalema pang hebat-hebat anu nyekel tarekat. Ngan eta jalema berangkatna kana tempat ilmu menangna eta ilmu wal amalu bihi amalkeun eta ilmu saenggeus diamalkeun tuluy deui ma'at tasdiki wal ikhlas barengan ku bener hirupna wal ikhlas jeung ikhlas hatena eta kakarek bisa usul ke Allah Subhanahu wa taala. Itu amalkeun. Lah tong jauh-jauh. Ayeuna kieu kapungkur aya ulama. Eta ulama teh masantren caritana ya. 12 tahun masantren. Gila teh masantren 12 tahun. Masantren 12 tahun teh koman lain pagawean sakitu.
ngan eta mah santri masa teh 12 tahun teh papangih jeung guruna teh mimiti diasupkeun tuluy deui arek naon arek dititah balik teu pernah papangih dengan 2 kali papangih naon tapi masa 12 tahun eta bisa kitu na iraha ngajina tuh teu pernah ngaji teu pernah ngaji eta masantren 12 tahun bari teu ngaji ngan dina emutanana ayeuna dek tolak ilmu baru kanan yang hadir teh kadinya ieu ujang cenah ti mana ujang teh wah abi mah tepi cenah masantren teh kok dianterkeun nya dianterkeun abi teh cenah leung kene dianterkeun harita mah teh cenah budak ayeuna kadang-kadang mah nya tolong kurudu ngajina teu ka itu teu meong teu care teh kurudu eta mah dianterkeun ari di tempat-tempat cenah aduh eta teh turunna nyarios kieu lain jang ieu euy cenah maneh mah geus ulah tungguan cenah itu tuh ngari moal poe teh tuluy di cenah paraban doma oh cenah nya kitu nya ngan yakin manehna kelak ilmu madakan sing ingat lamun di santri dititah gawe ku guruna sing ingat eta ngaji eta sarua mudah kula paribasa hari sia ngaji teh kunaon ditah gawe itu guru mah teh aneh da ti dieu nagala teh ditah gawe sembetah ngaji salah lamun dititah gawe eta ngaji beunang ilmu guru ge ku gawe da eta yang geus kitu teh idik satahun ngari terus marapan doma 2 tahun 3 tahun nepi ka 12 tahun eta masantrena baru kanan teh eta di lemurna teh datang da teu bali teh budak ayeuna kakarek we ngaji 2 poe geus pleng teu ngaji 3 minggu pan aneh rada pinter datang teh geuning mawa kudu jalung coklat 3 batang turun jadi teu mah supaya ulah ngamek meureunna kitu guruna teh rokok cenah wongna kitu budak ayeuna mah nu penting ulah amekeun guru bangunan teh tapi nyahoan aya adab mah budak ayeuna mungeun diamekan dicarekan ku guru teh budak ayeuna naon sababna nyaho da dipapatahkeun di pasantren di pengajian wa man ta'adda minhu ustaduhu yahrumu barokatal ilmi lamun guru ngarasa nyeri hatena ku muridna mising eta budak masantren puluhan tahun sakola tika insinyur yakin bakal ditolak keberkahan ilmu ku Allah. Entahkan ulah papajuan yang kadang-kadang papang kan budak kuing cenah mana yang ngaji cenah aya geus aya jawab teh bingung suka nanyakeun bisaeun kitu budak kuing teh entah ieu 12 tahun yakin cek mah dek arek ngaji jadi oge lain arek ngangon doma tapi dititah ku guru ngaji ngangon doma berarti dek ngajina di dinya ngade cici geus 12 tahun baru kanan teh eta cekelum masyarakatna di lemurna sanes cenah ayeuna mah di dieu teh geuning eueuh ustadna kiai ajeuna arareueuh kumaha jeung kesal repuh atuh urang teang we cenah si anu cenah ayeuna mah nu masantren teh pantes gila cenah balik-balik nya ke 12 tahun di teang tah ku keluargana teh datang ka ajengan assalamualaikum waalaikumsalam pangapunten pangarsa abdi teh cenah bade naroskeun dupi si anu teh cenah nu masantren di dieu teh tos kumaha cenah ayeuna saha cenah ngaranna si anu cenah ngaranna oh mana budak nanya nyari ngarita cenah mama jadi jajabkeun cenah ku abdi sarea anu diditah ngurus domba berarti meureunna eta kasantrina jang asep teang cing katitu si anu teh tuh nu keur ngurus domba teh balik kitu di lemurna eueuh nu mamatahan ngaji eueuh nu mamatahan mingonan wayahna ayeuna kudu balik eta yang papang ieu teh kan 2 kali papangina teh jeung guruna teh
mimiti keur waktu dititah ngangon domba tuluy di kadua kalina meureunna keur waktu dititah balik ka imahna ningang kitu teh hot ari kaula titah balik ari ngajina kumaha cenah mamanya pancena wing mah cenah ngari tuh ngapoe oge paraban domba cenah ngapoe ge maneh teh 12 tahun cek guruna teh di dieu teh ngaji teh bisa ngaji ngan ieu aya cai laut ieu cenah ieu pokona ieu cai laut inum ku maneh geurah sok asalan ku maneh amis teu cenah lamun teu amis tadi peujit rek teh guruna etah cai laut sagelas beakeun jakade cai laut titah nginum cai laut sagelas barang diinum teh kapupeureun teh cai laut oh no amis asin di mana-mana oge peureun deui udah kumaha nih angkat beak tehnya amin anteu mama cenah asin cai laut mah asin ieu mah make cai laut mah teh guruna teh ngan dek hayang nyaho hayang nyoba kana kajujuran mah asin cenah mama cai laut mah oh ayeuna kieu cenah ieu pokona maneh ayeuna tah ieu bawa kitab 4 jilid I'anatul Thalibin baca ku maneh cenah ayeuna kitab I'anatul Thalibin 4 jilid ti mimiti jilid ka hiji ti ka jilid ka 4 baca cenah ku maneh sok eta kitab cek mah teh maca kitab jawab ari kitabna kalar ieu kabeh oge nah I'anatul Thalibin kitab kalar teh ieu kabeh nu masantren kakarek 3 tahun bangunna lamun ditah maca kitab ieu teh geus moal bisa ari manehna mah geus 12 tahun ngangon domba ngangon domba ngaji cek guruna ge maneh lain ngangon domba ngaji pokona maneh ku yakin takwarudna itu Allah iya aqrabul wusul ila Allah tasdik wal ikhlas bener eta budak ikhlasna ngalaksanakeun parentahan guru yakin Allah subhanahu wa ta'ala teu ngantep ka jaman we dibuka eta kitab pokona mah engke cek guruna baca ieu kitab murid maneh loba santri kaula moal loba muridna lamun teu tamat heurang ngaji ieu kitab jadi maneh teh balik ka imah eta mah kitab harera bersih kitab naon ge kitab logatan bersih kitab pokona mah ilmu nahu ilmu sorof bade bayan maani usul fikih pokona mah bakal nyampak di maneh datang ka imah eta kitab dibaca kumaha kabeh oge naon nu kaliwat kumaha bisa maca eta kitab torojo teh santri pasantren teh kali pasantren gede ai santri eueuh bebeja ka guruna teh pangapunten mama abdi teh pasantren teh gede tapi santri eueuh kunaon mamanya ceuk guruna sia lamun can tamat ngaji kitab I'anatul Thalibin tuh kasih itu sia moal bakal loba murid maneh ini sia ka itu ngaji deui siga itu 12 tahun teu pernah ngaji ari ini santri nu geus barokah pasantren teh ka ditu der ngaji di ditu teh da maca eta kitab maranehanana mah yeun nu nyeun pasantren gede mun pasantren 12 tahun kabeh kitab teh diaji tapi dina bahasan ilmu fikih inna li sufyati salah satu marotibah dina ilmu tasawuf kabagi 3 nomor kahiji disebutnya eta ilmu fikih syariat disebutna eta ngaji ilmu syariat dina fikih aduh paham nak cek eta santri-santri nu geus boga pasantren teh tenepi deh kana paham si eta mah kadang si eta mah papagih dengan 2 kali jeung guru teh ai dewek nu papagih ngalap poe cenah ieu teh kumaha dina ngaji kitab fikih eta dibahas dina naonan dina usul fikihna
dibahas dina ilmu nauna, dibahas dina ilmu syaratna. Nanyang eta maca kitabna. Subhanallah. Mentak nepi ka ayeuna kalah mama ajengan Ciwedus mah tah eta mama ajengan Ciwedus teu pernah. Mentak kan lah mama ajengan Ciwedus ka ayeuna. Wedus teh pantau mah. Ya eta tah ngon mah. Mentak lamun boga budak ngaji pasrahkeun eta budak ka guruna. Mi hape ieu budak pang mamatahankeun ilmu. Lamun aya kitu tah ditamat kita we. Ku guruna teh. Deh eta teh jiga na budak ripuhnya majina teh dek. Ayuh we eta budak. Kitu tah gawe we dek. Lah cuman. Naon we kitu. Sing inget barokah mah tah Mama Ciwedus begitu 12 tahun ngadina ngan 2 kali papang di guru. Bisa ngaji. Mudah-mudahan nya da barudak teh loban sebenarnya mah ngan ngaji kita mah armungeun aneh teh sok sieuna ieu kiamat teh ker dan diajarkeun teh ayeuna ku barudakeun dipelajari teh ML ligo di dinilah ML mah eueuh saeutik ngajuruskeun kana agama Allah eueuh mayan oh itu maranayan geus ayeuna mah da geus armungeun budak teh. Sedangkan saur Kanjeng Rasul lamun jalema ayeuna geus eueuh anu daek belajar kana ilmu Allah, ilmu syariat. Maka saur Kanjeng Rasul sing inget eta jalema teh. Wah, pokon tinggal tungguan we cenah kiamat. Eta. Mentakan saparihna jalema anu katipu hirupna ya aya jalema anu katipu hirupna kadang-kadang jalema anu katipu hirupna ya nu katipu hirupna teh kieu jalema anu katipu hirupna lamun aya pangajian eta pangajian ditinggalkeun sok sanajan manehanana arek naon arek tawasulan sok sanajan manehna arek naon arek wiridan ini di tempat pengajian eta maka eta jalema teh satengahna jalema anu katipu hirupna naon sababna ari sunat diudak-udak ari wajib ditinggalkeun katipu hendak wajun lamun wajun ayeuna kalakah ngadaweung weh henteu ngaji tah katipu lamun betah kena di alam dunia wayahna kudu naon kudu getolan ngaji kudu getol ibadah kalau komo ayeuna mah dina bulan puasa Masya Allah da eta pajun aya jalema lamun datang bulan puasa si eta mah lamun datang bulan puasa teh pokona mah robah we pagawean ka masjid jadi getol ka masjid getol taraweh getol puasa mah geus bubuhnya ulah ieu ayu urang mah pan sok biasa gadinya sok minteran awak sorangan kitu tah geus heueuh ai teh penting imaman tarawehnya itu urang godin aneh gitu ai teh penting mah heueuh imaman taraweh misalkan paoman teh geus heueuh ai teh urang godin ulah deui eta nipu awak sorangan nipu ai ku batur dituturkeun ya taraweh da sunah taraweh nah itu beranggot eta jalema puasa getol ieu di bulan puasa ya wiridan teu jauh tina tasbih pokona bulan naon teh bulan tina bulan puasa teh Masya Allah ari niang geus kitu teh baru kanan teh niang waktu maotna ka impi eta jalema teh baru kanan teh aya dina surga eta surga teh dipapaesan digiringan eta surga eta Allah Subhanahu wa taala tika nyarios ieu ka malaikat he surga ittakhid zainatuka gindingan cenah anjeunna mah lantaran aya jalema tuh cenah asup ka anjeun ka surga eta jalema teh ngakungkeun kana bulan Ramadan mudah-mudahan ya Allah bulan Ramadan urang dipaparinan sehat ku Allah sehat ku Allah teh urang teh taraweh sing bisa ngalaksanakeun kade pajun taraweh ini urang godin pan geuninganannya ai bulan puasa mentakan Masya Allah
entong nih kita lahuluku pamiso ini atyaku indallah min rayil miski. Lamun jalma puasa ambeuk nate geuning sok bau cek urang mah nya, tapi munggu Allah mah eta teh leuwih seungit tibatan minyak misik cenah. Gitu. Hebatna bulan puasa. Aya nih urang majusi caritana. Eta urang majusi pagawean dagang di pasar baru kana teh katempo anakna teh ngan cacaleuhakannya beranggaan da rumah sak manehna mah kafir majusi. Katempo ku bapana, cek bapana ari sia kunaon make berangdang wae pan ayeuna teh bulan puasa. Cek kafir majusi da puasa teh umat Islam da kaula mah cenah kafir cek manehna. Baru cek bapana eta gamplang ditampili. Jebet ditampili eta naonana eta anakna. Ningang geus kitu eta anak teh gogoakan dari tampilingan ku bapana. Ari sia kunaon make barandang ti beurang. Pan ieu teh bulan puasa, kehet sia teh teu puasa oge cing ngahormat ka umat muslim teh atuh deuk bapana teh. Eta neang waktuna maot eta bapana. Ka impen ku ulama. Barang ditingali teh baru eta jalema teh kafir majusi aya di surga ditaros baru kanan teh ulama teh. Pan maneh teh geuning kafir majusi. Nah cenah ayeuna mah kaya di surga bener kaula teh kafir majusi. Tapi waktu ayeuna nyusul ka kaula maot Allah Subhanahu wa taala teu ngijinkeun kaula maot nyicingan kafir majusi. Adrokathu sa'adah. Kaula teh nyusul ka kaula kabagian. Kaula teh ngucapkeun dua kalimat syahadatna tungtungna kaula rek maot. Mentak kaula di ka surga. Oh. Atuh lamun teu puasa mah puasa. Teu naon teu puasanya hiji jalma geuning. Lamun mentak cilaka kana awak urang teh lamun puasa wah dek lamun puasa bahaya ya. Ripuh awak ya. Wayahna ai soal lapar mah eta mah da ngalain puasanya. Ngan lamun boga panyakit, lamun urang boga panyakit, pek eta panyakit mentak ngaruksak kana awak urang ku sabab puasa, maka wenang hukumna buka puasa. Nah sababna eta kaayaan darurat. Itu nah aya darurat mah li anna darurat tabihul mahdurat. Darurat mah bisa ngamenangkeun kana perkara nu teu dimeunangkeun ake jadi menang ku darurat teu naon ngan ke aya urusanana meureunna lamun teh mah di kodoan pijahanan aya tah eta di antarana ieu geledugna kiamat teh masyaallah. Tah sageus kitu wa kharajatil ardu asqalaha. Ieu mah geledugna kiamat teh pangeusi bumi dibarikeun ku Allah Subhanahu wa taala dimutahkeun kabeh mayit hari nu deui waktu harita dihudang-hudangkeun deui ku Allah Subhanahu wa taala. Wa qalal insanu malaha. Nah cenah ieu teh nang goncang kieu jeung jalema teh kumaha ieu teh make jadi kajadian model kieu. Yauma iding tuhaddisu akhbaroha. Dina eta poe jalema teh cacarita nyaritakeun ieu teh poe nyaeta poe kiamat. Tadinya bi anna rabbaka auhalaha. Tidinya Allah Subhanahu wa taala maparina naon auhalaha di dieu mah bisa nyarita ka bumi teh. Ceuk eta bumi teh yauma idin yasydurun nasu ashtata liyurau a'malahum. Ieu poe dina geledugna ieu kiamat pokona mah sakabeh jalma ashtata bakal dipisah-pisah ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi urang teh pamajikan anak salaki eta kabeh bakal dipisah-pisah ku Allah Subhanahu wa taala. Ashtata teh dipisah-pisah. Geus dipisah-pisah kitu, rek naon eta jalma dipisah-pisah? Liyurau a'malahum, supaya ngarempok kabeh kana amal-amalna nu geus dipigawe ayeuna keur waktu di alam dunia. Mentakan lamun jalma kadita maca buku amalna, lamun eta jalma dibaca buku amalna eta jalma dibaca, maka isina ku Allah Subhanahu wa taala bakal muruluk sakabeh daging nu aya dina awakna, bakal murag sakabeh kulit jeung dagingna nu aya dina awakna, bakal
satingku era-era nak maca amal buku amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Disebutan sama baca cenah ku amal eta amal maneh teh. Katempo eta amal yuro amalahu. Nempo eta jalma kana amal-amal. Lamun wae eta jalma amalna goreng berarti meureunnan maneh mada amalna ge goreng ditempo ku maneh baca ku maneh geuning goreng wayahna cenah maneh asup tuh kana neraka. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Lamun maneh ayeuna migawe amal misqala dzarratin sagede sireum anu pangleutik-leutikna khairan yarah amal kalusan yarohu bakal kanyahoan cenah ku anjeun. Mentak saur kanjeng Rasul kade ulah ngalalaworakeun kana pagawean amal nu saeutik buat teuing eta amal nu bakal nyalametkeun ka urang teh. Engke bakal katempo amal urang khairan yarah amal saeutik tapi eta amal nu saeutik bakal nulungan ka urang. Sagede kumaha maneh nyeun amal yarah bakal kanyahoan. Lamun teh mah urang nyeun amal ya ngaji katempo, nyeun amal urang puasa katempo, nyeun kahalusan ka batur urang katempo. Faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Lamun kabuktian maraneh kabeh jalma teh gawe amal misqala dzarratin sagede sireum anu pangleutikna syarron amal goreng yarah bakal kanyahoan eta kagorengan. Mentak ulah coba-coba nyepelekeun kana dosa nu leutik. Caritana kieu aya kiai meureun balik ngaji. Eta kiai teh balik ngaji meureunnya teh mun teh kurang mah nyaheupan ai tas ngaji teh geuning sok dibere dahar kitu nya mun dionang teh. Heupan sok dionang nya duit ongkoh kiai mah geuning dahang sok hayo dipapaksa di dadaang nikmungeun oge dahar heula cenah Pak Kiai barokah ya. Dahang eta kiai teh mah nya bere dahar teh meureun ini teh balik meureun da ceuhil mah aya. Duh dek hayang nyeuhil euy. Baru aya pagar imah batu teh tina awi ya. Disemplekeun sagede naon? Sagede pentul korek api. Jang naon da jang nyeuhil gede naon ge. Baru kanan teh caritana eta jalma maot niang geus maot itu meureun angga harita mah pan usumna teh jalma teh lamun aya nu maot sok dipaok boehna teh dipaokan boehna teh niang geus dipaokan kitu boehna teh ningang ustad eta nu maot teh pan nu maot teh dipaok ka boehna teh barang dibuka baru eta ustad teh keur disiksa ku Allah Subhanahu wa taala. Aduh, kok disiksa panona teh kieu letah geus melel ceuk eta jalema ari anjeun teh pan ustad. Nah cenah ustad maneh mah kitu sia teh cenah hayang nyaho euy dek teh balik ngaji bareto teh nyeuhil kaleukeun pagar batur tah ieu teh siksaanana model kieu ceuk nu tukang maokan boeh cacak nyokot pagar sagede naon pentul korek api geus model kitu siksaanana komo dewek nu maokan boeh ceuk manehanana beureuh gua jelem hanya kaluhur balik ka imana ka pamajikanana maneh sok maneh nyebutkeun nya deka pokona teh samet ayeuna moal arek sakali-kali deui teh nyolong boeh naon sababna ustad eta ge disiksa na teh geuning naon dosana kerah teu pira jaba balik ngaji deui naon kerah eta nyemplekeun pagar awi batur meunang ngecet halus-halus meunang eta awi disemplekeun sagede kitu sagede naon pentul korek api dipake nyeuhil eta ditempo ku kaurang dipaok teh boehna geuning eta panonna geus nolol eta ku kaula teh ditanya da Allah Subhanahu wa taala pada izin kayak ngobrol ngawangkot kaula teh ditanya cenah geuning dosa eta nyeuhil eta sakitu dosana geus ripuh komo di lamun loba ari urang mah kadang-kadang lain paker sat angkal awi batur dipaok tenang we bang teh kitu urang mah nya urang kadang-kadang
tong gitu lamun ngarit kadang-kadang eta ku batur tetap diusap lah kacang teh baru kasempring ku arit urang da sugan bingung urang mikiran dosa tarasi dah nya dia omongan aku sing ngamuk kebon dah setangkal ngalah paret-paret deui cenah mah teh jelema teh setangkal padahal mah eta teh kudu boga nama Gusti nu aku dipuji-puji kerasa eta teh urang kadang-kadang teu boga rasa kadinya sedangkan di dieu ge lamun maneh nyieun amal goreng tong gede teuing sagede sireum nu pangleutikna we pokona maka kabeh ge bakal katempo cenah eta kasalahan mah misalkan ulah sok nganggap sepele karena dosa anu leutik bisina dan biasana ge kabeureuyan mah urang teh tara ku bangkulu kuning tara kabeureuyan paling naik ku jujuk teri ininya sakabeureuyan jujuk sirining ini sakabeureuyan jelema itu sakabeureuyan aduh dek kabeureuyan naon pernah kubukeun cokor hayam dia tarasing mah paling naik kabeureuyan mah nya ku jujuk teri biasana ge kurang ka kabeureuyan bukan nek kadang japuh kamari aduh nya eta yeun bau naon cucukna di dia ya tara ku suku muning tara ku bangkulu muning tara tapi na biasa cucut meleutik ta eta bisi dina eta nu leutik eta urang teh sahabat sisa gitu aduh kumaha atuh nya hese neangan jalma bener teh nya neangan jalma bener teh lain jalma nu tarami gaya dosa hese lamun urang hayang kumaha atuh neangan jalma nu bener sing ingat nya neangan jalma nu bener teh lain jalma nu tarami gaya dosa lain neangan jalma bener jalma anu disebut bener teh jalma anu sok ngaku kana dosa eta geus disebut bener hesenya nu kitu nya urang kadang-kadang dosa oke teu diaku dosa ingatkeun jalma anu disebut bener lain jalma anu tara migaya dosa tapi jalma anu disebut bener teh jalma anu daek narimakeun kana dosa eta disebut bener teh misalkan sahur Sufyan Sauri kulu khotiatin nasya'at an kibrin la yurja kupranuha setiap dosa dipigawe tapi orang teu nekatin dosa la yurja kupranuha lamun kabawa maot tong ngarep eta jalema ayeuna panghampuran Allah tuh gitu tapi sahur Sufyan Sauri kulu khotiatin nasya'at an syahwatin yurja kupranuha tapi lamun ayeuna dosa nu dijieun ku jalema ku sabab dorongan hawa nafsu yurja kupranuha maka diarep-arep dihampurana lamun tobat ka Allah nu penting mah ulah takabur ya urang mah dosa mah tetap dosa ingat dosa mah tetap dosa urang tarimakeun eta dosa ku urang eta nu kitu disebut jalma bener teh ai jalma teu jeuleuh mah pupu dosa pupuleukeuk teu dewek kablegosan teu nya eta entak hese da jalma saha teu bisa teu pernah nyieun dosa jalma kabeh nganu disebut jalma bener mah sakali deui jalma anu sok narimakeun kana dosa gitu eta nya mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo jisim abdi umum nama kang urang sadayana